Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Sabtu 9 Agustus 2025. Dina surat Ra'd ayat ke-38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad jeung nyata arsalna geus ngutus saha kami saur Allah rasulan pirang-pirang utusan min qablika ti sateu acan Kangjeng Nabi Muhammad ti saacan anjeun Muhammad saur Allah ti kawitan Nabi Adam dugi ka Nabi Idris Nabi Ibrahim Nabi Ishak jeung sajabana ka dieu turunanana ari Kangjeng Rasul mah ti Nabi Ismail langsung ka Kangjeng Nabi. Saterasna waja'alna jeung dijadikeun ku kami saur Allah lahum eta para utusan azwajan berpasang-pasangan seueur istina Rasul kapungkur mah sateu acan turun surat An-Nisa dina An-Nisa mah masna surat sawaruba 2 3 atawa 4 eta oge upami tiasa adil upami teu adil mah fa in khiftum illa ta'dilu fawahidatan jeung lamun teu bisa adil mah cukup hiji sakadieu nakeun para umat Kangjeng Rasul mah teu kengeng ti 4. Saterasna wa dzurriatan jeung keturunan para nabi jeung rasul teh seueur pisan eta teh anu jadi nabi deui anu jadi ulama anu jadi rasul jeung sajabana. Wa makana jeung teu bukti li rasulin pikeun saban utusan saban rasul ayati kana bisa ngadatangkeun bi ayatin ayat-ayat illa biidnillah kajaba eta teh dengan izin Allah. Jadi ayat-ayat eta teh Quran, Zabur, Toret sadayana oge eta teh tulisan eta teh ayat Allah sanes kengeng ngarang para rasul margi eta mah kehendak Allah. Saterasna likuli kana saban-saban ajalin ajal ketentuan jodoh pati bagja cilaka eta teh kitabun tos dituliskeun kitab Lauh Mahfud teu tiasa dirobah deui kajaba dikersakeun ku Allah. Yamhullah jeung mupus Allah kana eta Lauh Mahfud upami dikersakeun ku Allah. Dinten ieu urang rek kengeng musibah ku Allah dipupus margi urang misalna sedekah jariyah ngiparatan kana sagala anu bage terjadi tiasa digentos ku Allah ku sakasayan mayasya'u karna eta teh kersaning Allah. Wa yusbitu jeung ngantepkeun Allah ngodokeun Allah jeung qadarna wa indahu jeung ukur di sisi Allah hungku ummul kitab ari buku induk kitab Lauh Mahfud. Wa imma jeung naon perkara atawa jeung lamun nuriyannaka diebrehkeun ku anjeun ba'dal ladina idukum saatosna itu jama-jama alladzi anu naidukum rek dibere sik azab ku Allah dijanjikeun ku Allah diancamkeun ku Allah hum ka itu jama-jama anu hayang menta diajab kapungkur jamang Kangjeng Rasul au natawafaliyannaka atawa dimautkeun diwafatkeun ka anjeun samemeh disiksa di dunya tangtuna di akhirat kengeng siksaan lamun teu acan tobat ka Gusti Allah. Fa inna ma sanyana mangka sanyana alaika kewajiban anjeun Muhammad al balagungan kur ngadugikeun nyampikeun wa alaina jeung ka kami wungkul saur Allah hisabun sadayana perhitungan hisab. Jadi Rasul mah ngan kur nyampikeun hisab mah kersaning Allah. Saterasna awalam yarauna anjeun teu nempo anna sanyana kami saur Allah natil ardo geus maparin ardo muka bumi anu hejo ngemploh loh jinawi supaya diatur diurus hukumna jeung sadayana ulah diruksak ngan kalau lobaanana kapungkur mah Islam nu nguasai ayeuna mah kaseueurna kafir anu nguasai matak di dia dijelaskeun nangkusuha bakal ku Allah dikurangan hak kana kekuasaan umat kafir seperti Israel, Amerika geus dikurangin kekuasaanana. Gitu, salajengna. Min atrofiha jeung nyebarkeun agama Islam teh dina waktu sarita fiha kana penyebaranana atrofi nya eta di pinggiran contohna di pinggiran pantai seperti
di Banten, di Cirebon pinggiran pantai teh jelang langsung ke tengah. Wallahu jeung ari Gusti Allah yahkumu anu maparinan hukum Allah nibakeun nasib jeung qadar. La muaqibat teu aya nu tiasa nolak saurang ogenan li hukmihi kana hukum ti Allah. Pametos ditibakeun ku Allah kudu kodona kitu teu tiasa nolak saeutik ogena. Wa huwa jeung ari Gusti Allah ya syari'ul hisaba eta anu maha cepat anu maha gancang hisabi kana hisabanana. Jadi hisaban ti Allah mah maha cepat. Hati-hati urang bisi kenging hisaban. Mudah-mudahan urang kenging hisaban anu sae ti Allah. Buku urang buku di belah katuhu. Kalayan jajaran jeung jama-jama nu saloleh, jalma-jalma anu ngabakti, anu berbuat baik ka sasama jalmi jeung ka Gusti Allah. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya mangpaatna dinten ieu. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.